Aing mah coba Bang Emok nang we ka imah kumaha atuh nya euy. Ah, sugan we si Jumet buka solusi ieu mah. Bagong teh loba bayareun ya anjing teh kumaha hirup teh kieu-kieu wae anjing. Di jelema kaya ku kayana kaya hutang bagong. Lieur Bagong. Bet, Euy, boga pebisnisan teh euy. Aing lieur boro-boro. Bagong aduh. Naon? Anjing. Bang Emok nang we ka imah. Heeh, bagong da aing ge sarua aing ge aduh. Bayar anjing teu lagi 3,5 juta. Heeh, Aing aing ge jeung bagong Bagong. mah sok Ada bayar diteleponan wae. 5 juta. Lieur Bagong ayo ini yang mah poe teh. Kumaha tuh neangan ieu nya? Neangan solusina da aing ge sarua bagong teh butuh duit anjing teh. Sarua saginya butuh duit. Heeh, Atunya teuing bagong teh. Aing sok diteleponan wae di ku pinyo teh aduh aing loba pinyo bagong teh. sarua berarti. Aing orang kayana kaya hutang bagong teh. kayak hutang. Heeh, aing teh Eta pinyo bagong teh. sarua saginya lieur. Aduh, aing Tolak aku aing ah bagong teh. Tolak ah. Bagong teh lieur euy. Aduh ya Allah. Heeh, bagong teh neangan solusi atuh. Tuh, dak sekolah Bagong duaan. Wah, oke motorna ya. Hayu, Api-api nginjem we. api-api we ka. Budak sekolah ieu anjing. Ayo, Kumaha urusan kolot mah kumaha engke we. ayo Bang kabur aja. Ayo buru lah. Ini teh ke Kamboja aja yang pusing-pusing teuing mah. Udah bagong teh. Wah tuh Alex mah angin teh aing angin. Kemana? Kemana we tuh lah aing Nah, tetep para ruguh dah mah angin oge. jalan dengan apa we lah. Itu wae ya. Asli teh. Asli ayo bro berangkat. Yuk. Kat. Ayo berangkat. Jangan balik ke marana. Biasa ngangin. Bawa teh ka urang. Ya, betul wow. Bapak mana cager teh? Alhamdulillah. Diadukeun mah jeung aya murang. Sabar. Oh, dipencet hayangna euy. Euy. Ieu urang teh. Baturan amang maneh ini motor lah sakedeung ka amang maneh. Aya amang maneh si Tony. Tony. Euy. Apa tinggal lu? Nginjem lah sakedeung ka imana. Oh, sakedeung. Tadi deui da urang ge. Nih. Asli teh naon Asli. bohong. Sok lah. Wala naon teh, aing baturan amang si ieu nya. Asa munisiona atuh da aing mah kunaon naon atuh da nyawa si Tony ge ngaran si Jumet mah. Ah, bejakeun we. Si Jumat. Heeh. Hek lah. Heeh tuh lah. Kedeung nya. Dagoannya di dia budak matong motoran sup angin. Angin mah. Wah, kemana-mana bensin ke rumah.